Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar siang sadayana. Dina hiji poe aya kandanga ngandu orok anu ngalet ka wewengkon walungan Cipamali. Si kandanga katewak dina bubuk. Pakakas pamayang dipasang ku kasaruang sepu anu cicingna dekat walungan. Isuk-isuk akina jeung dinina balangan terang langsung indit ka bubuk. Tadi penting ini balangan terang mimpi bulan terang nebutkeun kapercayaan marahanana. Mimpi ieu hatina maranana bakal menang tua. Sabot akina jeung nini nepi ka walungan. Bubu laukna katewak dina kandanga jeung nalika kandanga dibuka. Arejeuna reuas. Aya orok di kandaga, orokna lucu pisan. Leres ieu orok lucu pisan, hayu urang bawa ka imah. Yuk. Aki jeung ninina balanggan terang katinggali bunga kacida. Orokna langsung dibawa ka Aminah ka gubukna di leuweung. Orok narima perawatan asli. Teu heran orok tu mua ceugeur. Dina hiji poe budak teh indit jeung akina balanggan terang rek neangin kai. Kai bakal dijual ka kota. Sabat akina keur sibuk ngantek kai. Anak akina nempo manuk loncat-loncat dina nahan. Manuk naon? Eta manuk teh namina ciung. Eta ngaran alus. Sumuhun eta alus, jadi kumaha? Budakna masih jempah mari menetep tangkal. Ninggali sato loncat-loncat anu teh dipinayok ku bunakna. Tuluy bunakna nanya deui ka akina. Soto naon eta? Eta sato wanara. Langkung saya upami name dua sasatoan. Aya digabungkeun sareng nami abdi. Oh, ini hebat. Jadi ngaran anjeun ciung wanara. Sanggeus meunang ka anu loba. Nuana balik ka imah babarengan. Dina hiji poe ciung wanara menta jago anu ka akina balanggan terang. Tapi akina mikir sakadapan sebab akina teu bisa minungin pamenta ciung wanara. Lajeng akina masihan ciung wanara endok anu ngajikeun ciung wanara bingung. Endok eta endok adu dikumbang ku orok ciung wanara di kandanga. Akina duarang ciung wanara pikeun pegat endok ku jalan ka gunung Padang serta minta tulung ka Nagawiru. Ciung wanara enggal indit ka Ganung Banang. Sanggeus endokna mega sarta jadi mau. Ciung wanara kacida bungana balik di Gunung Padang. Ciung wanara nanya ka akina balangga terang. Aki, saha sabenerna Bapak jeung indung kuring? Jawabna tapi kumaha bae budak ieu nyaho asal usulna. Naha ciung saha pajeng indung kuring sabenerna Aki? Ciung wanara janengan sang permana di Kusuma. Raja Galuh Pakuan Sumatera eta anu ayeuna jadi raja lain Bapak anjeun. Bapak abdi raja. Leres, anjeun turunan kerajaan Galuh. Upami leres abdi hayang angkat ka karaton nempung Prabu Galuh. Aki nini abdi pamit. Kuring bakal datang jepikeun nyakot anjeun pas salaga jeung geus rengse. Awas anjeun jaga diri. Aki jeung nini penuh kasadi sebab geus lina ninggalkeun budak anu dipikanya sanggeus meunang restu jeung mawa jago adu. Ciung wanara indit ka tanah Galuh Pakuan. Wahai pemuda, tong ribut-ribut di harapan karaton. Engke lamun aya raja ngadenge, aya ribut-ribut di harapan karaton, anjing pasti bakal dimakan. Abdi hoyong nyarabhapkeun raja, bejangkeun ka raja yen kuring ciung wanara rek nebangkeun ka raja.
Eren, mohon. Abdi bakal ngabejaan anjeun ka raja. Tuan, aya jajaka ngacaprak harapan karaton. Manehna hayang nepangkan tuan. Naon, kumaha wani nyian adegan di haripen karaton kuring. Bejakeun geura datang ka kuring. Siap tuan. Aryo. Ampura tuan. Ieu jajaka anu ngariung di harapan karaton tuan. Terus abdi sumping ka raja. Saha ngaren anjeun sarta asalna di mana? Nama Ciung Abdi Wanara, putra Aki sareng Nini Balangtara. Di kampung Geger Sunten. Naon maksud anjeun datang ka dieu? Eta tuan. Kuring boga jago gelut aneh, indungna hamil sataun. Sayangna kandaga anu anehna nyaeta sameh menetas. Endok ieu dikumbah kawalungan. Baginda inget ka Naganingrum anu kakandungan sataun. Samantara eta Dewi Pangrayap geus nganggap yeuna anu aya di harapna ayeuna nyata putra Naganingrum. Ngadatangna da pikeun maas dendam. Jadi rek ngare hayan kuring jeung hayang anjeun. Hayam kuring disebut jeung hayam anjeun pasti eleh. Naon bet? Lamun hayam kuring eleh, kuring bakal nyerah hirup kuring. Tapi lamun sabalikna hayam raja eleh, tuluy dipasrahkeun satengah kerajaan Galuh. Kusabab Raja Galuh, Pakuan ngerasa yakin hen hayam jagona bakal menang. Raja bawa hayamnya kapakaran dituturkan ku Cinang Wanara. Sanggeus eta nu ayan diadu raja. Hayam raja kalau dipatok ku hayam Ciung Wanara. Ah, sial hayam mah pait sebutna ku hayam Ciung Wanara. Leuyeut jeung kusupan wewengkan belah bulan diserahkan ka Ciung Wanara, belah wetan diserahkan ka Haryang Baya, anak kala digelar Prabu. Hiji poe Ciung Wanara nyieun panjara bisa pikeun ngoci jalma jahat tuluy. Ngajak para Bu Baba Wijaya Kusuma jeung Dewi Pangrayap mariksa panjara anyar di awan. Prabu Ratu mangga tinggal ieu rohangan panjara. Nah saluyu sareng katang tuan kanggo rohangan panjara. Mangga lebat. Hahaha alus, asup, terus asup ka jero. Raja jeung ratu. Sakali anjeun di kamar, kuring bakal langsung ngonci. Sanggeus rengse rencana ngahukum Prabu Barba Wijaya jeung Dewi Pangrayap. Anjeunna tuluy nyaritakan kakuan Barba jeung Pangrayap ke harayap kerajaan. Aduh orang Galuh Pakuan, ngadagu jeung raja maneh Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrayap geus cicing di penjara. Naon? Ciung Wanara ngabui bapa jeung hidung kuring. Abdi bakal ngalawan Ciung Wanara. Haria bangga amek pisan nganenge bapana jeung indungna di penjara. Perang antara Ciung Wanara jeung Waria Bangga. Ciung, kaulah bakal ngalawan. Hayu urang gelut. Ayeuna kuring bakal ngancurkeun anjeun. Hayu tantangan maneh mah. Teu aya anu nyerah. Pantampuran terus berang beting. Ngadadak Prabu Parmana di Kusuma samping diring ku Ratu Dewa. Nganigrum saweng ku Batara Lengsar. Haryang Bangga jeung Ciung Wanara turunkeun ieu la tarung pamali keur ngarawan ka ian cekna sarangan. Anjeun duaan teh putra kami anu baris
narentah di ieu negara. Ciung wanara digalun digatuh jeung hariang bangga di wetan. Warungan Brebes Nagara jeung eta walungan teh jadi wates jeung diganti ngaranna ti warungan Brebes jadi walungan pamali. Pikeun inget-inget maneh duaan nyen pamali. Teh merangan dulur-dulur serangan. Sumanga Dewi Pangrenyep sareng Barma Wijaya dibulku kalakuan. Sanggeus ngadenge keterangan bapana. Ciung Wanara langsung ngajemput Akina jeung Ninina balang gantrang. Sadayana hirup bagja di karakna anu saterusna di gararan pangkuan Panjajaran. Satah tisaprak harita ngawan walungan pamali setelah Cimamali atawa Kali Pamali. Pamali hartina tabu atawa irarang dalam bahasa Indonesia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Babat Galuh ingin memperkenalkan diri. Saya Nabil Muhammad Islami sebagai pengawal. Saya Rizka Aulia Rahmat sebagai Nini. Saya Rasul Ikon sebagai Prabu Permana di Kusuma. Saya Farel Naditya Rianto sebagai Ciung Wanara. Saya Muhammad Abrar Anartadiara sebagai Akina dan Hariang Bangga. Saya Gabriela menjadi Darato dan Dewi Panganyep. Saya Inggro Martikina sebagai Arya Kebunan.